Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ari naik emok motor mau dicokot-cokot gitu. Aneh aing mana bang bulan-bulan tadi cokot. Tebutuh gitu karena motor naik emok teh. Aduh nang, ini rajin gitu iya sasapu. Nya rajin atuh bunda ngaranna ge pan ibu rumah tangga atuh. Makanya sekalian atuh sapukeun ieu mah neng, buruan bunda ieu kotor. Kalau maneh mah rajin menyong. Meni hoream sapukeun sorangan atuh lah. Ongko rajin sama neng mah tapi embung ieu bersihan buruan bunda Makanya kumaha cenah jelema rajin teh. Eta maren rajin atuh bunda ngaranna ngababu. Hore atuh sama neng meni menyong. Bener ka mana ieu? Tumben ieu outfit nanti totol-totol. Rek ke pasar bunda teh sama neng, yuk rek balanja deui. Nah, teh ku si Haikal, lain kamari mah ku si Haikal balanja teh. Tak bener sama neng ku si Haikal mah balanjana. Nah, jeung teh bener sagala ri bunda ieu teh. Pan si Haikal mah geus gede ya. Pan kamari teh nya bunda teh minta ka si Haikal teh geuning, ku bunda teh na catatan teh kerupuk teh 1 kilo ya kalau dibulikeun teh sabar maknya jadi kan jangan eta sabar walau teh nya. Teu jelas meureun bunda tulisanna eta mah mata kitu ge. Henteu mah neng pan ku bunda teh nya geus tuliskeun eta kerupuk 1 kilo gitu. Siwar meureun bunda eta panonna mata salah oge. Menya siwar eta mah neng pan si Haikal mah atuh budak kan ya karek 17 tahun. Hari bunda, ayeuna namanya teu kolot teu budak loba anu panonna siwar teh. Menya beneran tadi kitu. Atuh urang pariksakeunnya si Haikal teh ka dokter kitu karunya. Tapi anu sok mariksa kitu teh dokter naon namanya nya? Nya dokter mata atuh bunda. Nya ka dokter hewan. Kudu ku dokter mata eta teh. Tapi lamun ku dokter anu di pertigaan teh bisa teu eta teh? Nya henteu atuh bunda, eta mah dokter gigi. Gitu. Menya nya geus atuh bunda teh heula nya. Pasara keburu tutup. Hayu. Aya wae nya si gedeg. Maknya panon siwar dipariksakeun ka dokter gigi. Neng, emangnya geus siap can geus wae neng. Udah. Semua orang takut padaku. Memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Haikal. Iya. Mau kemana kamu, Min? Ini Jasmine teh mau yang versi Neng mau berangkat sekolah. Oh gitu, kalau kayak gitu Haikal duluan ya. Iya. Udah kan ditanya dulu, ini teh Haikalnya mau kemana? Ini Haikal teh mau kemana? Ini teh duluan teh. Mau nyusul si bunda ke pasar, ada yang ketinggalan. Oh gitu. Ini sangat amat tidak penting. Ya udah tuh kalau kayak gitu Haikal duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng sih mending gak jelas pisan. Neng. Sabar kamu teh mending jujur wakan tehnya juga monyet. Ya kan karena lagi nyamper Neng kamu teh. Neng, kamu tahu teh? Tahu apa, Min? Si Haikal harus balik ya, no? Cari kamu, Jasmine. Afalti saha cenah. Kan dia si Haikal teh ngobrol sama aku. Ngobrol gak jelas. Anu bener hari kamu. Bener lah. Wah, gitunya. Nyok itu Neng tata di hudangna subuh kene. Ini mini centil deh. Naon Neng mah teh centil dah. Biasa aja we Neng mah. Fred kamu mau bakal teh? Henteu, emang kunaon gitu? Kamu pasti temaca groove dah. Kan hari ini tadi disuruh belum bawa bekal Neng. Kamu tidak membaca gitu. Nah, apaan nama atau ayah Jasmine makan sekolah gratis. Jadi teh kudu bawa bekal kan? Iya kan hari ini mah gak ada tuh Neng. Karena duit makan sekolah gratis lagi dibawa kabur cina. Ayo mau. Lu bener hari kamu Jasmine. Terpercaya Neng mah? Bebe, terpercaya mah ada aku mah terugi barna oge. Hai guys, kalian belum berangkat? Yang ketinggalina? Ica, kamu mau bekal tuh? Ya bawa lah Ica mah. Kan emang dititah mau bekal, Neng. Tuh kan si Ica ge mawa, kamu mah menit kepercayaan pisan Alah, ada Neng kumaha tuh. Neng waktu lah ka imah. Jasmine tungguannya, Neng sakedeung da. Aduh. Ya. Naon emang sih Neng? Neng yang mau bekal mah. Nah, mau bekal kan makanan gratis atuh di sekolah teh. Naon da Pak nama cenah mah. Jadi kudu mau bekal. Jasmine jeung si Ica ge bekal, manya Neng teh bekal. Mana masuk ngagadageun kalau teh.
Pasti sini bicara kanda ke indungnya eta. Lajau. Yasmin, hari kamu mau bakal jeung naon? Jeung ayam katsu aku mah. Naon ka udah kementa. Oh enggak, min. Ica mah bosen katsu hae, ieu pokoe. Idi si najis. Terus kamu bakal jeung naon eta? Oh ini, min. Ica mah bekalnya juga sama ini. Beef bulgogi. Tumben kamu bakal jeung anu ngeunah Aisyah. Biasa lagi kamu jeung siwang, mun teh jeung cilok atau jeung cireng. Iya, min. Alhamdulillah Ica teh bisa bakal sama beef bulgogi. Meskipun dalam kemasan mie instan. Si Koneng ternyata bener aja jeung beef bulgogi asli. Harus didengekeun ku aku. Ya udah atuh min Ica duluan ya. Soalnya Ica mau ke Kang Badu dulu minta bala-bala. Hai. Hei Koneng, aku pesen cireng ya 5.000-an ya. Pakai syengek. Boleh, tapi tahun pohong ke dibayarnya Jasmine. Heeh, mending nanti ku aku dibayar mending sieun pisan ieu maneh Koneng. Bye. Si ini mending lela pisan ih pirang ngawadahan sawu oge. Neng. Ayo Min. Hari itu si Neng sore Neng mah geura. Ayo. Aku ditinggalkan sorangan nih, tuh man. Ini duk aku merosot. Meni jeung pawa sagalanya ieu nganterkeun asin jambal roti ka Mama Neng. Hah? Di kamar Barna? Oh iya, iman kayak Mama Neng Barna teh. Oh iya Barna iman tekan laundryan ya. Alah geus beres deui geuningnya. Nuhun Imas. Seungit euy. Nya sami-sami yo. Imas ka mana kela? Dia buru dia. Meni naon deui nya? Naon? Ari si Popon ieu, nah bisa ngegoreng maneh ieu teh? Ya tuh, Barna emang kita apa teh? Si Popon tehnya jol eta goreng Imas laundry. Oh gitu. Ari maneh apal si Popon ngagoreng usaha maneh teh saha? Eta teh si pirang. Japiran janda pirang si Ratna. Oh gitu. Tapi nah eta si Popon teh kawas kitunya. Aya masalah di awalna atau kumaha ya teh Imas? Teu rasaan Imas mah. Maknya henteu da si Popon ge beureun moal ujug-ujug kawas kitu ari eueuh masalah mah. Naon eta maksudna Barna ngabela si Popon eta teh kumaha? Hah? Lain ngabela beurang mah Imas tapi nya naon ge pasti aya pemicuna. Oke sih. Tapi deh Imas mah masalah ya Barna jeung si Popon teh tidak ada sama sekali, enggak ada. Coba sok diinget-inget deui bisi we ieu mah bisinya aya omongan maneh anu teu ngeunah eta kana hati si Popon teh. Coba diinget-inget. Naon ya? Da si Popon mah atuh, lamun nebengnya geus pasti mayar Imas. Wah kabur si Popon mah jelema bener. Berarti si Popon ya tanya nawaran Imas pinjam ka bank teh berarti rek bari nebeng gitu. Bener ya, yo. Wah. Oh. Ke bank ge. Komo kita si Popon, Imas teh begitu daek we yang pinjam ka bank teh. Nya tahu kan Mas? Meni Mas genep. Barna. Aduh kabareng-bareng. Imas karek ingat. Naon Imas sok naon eta teh? Si Popon teh nya minta Imas pinjam ka bank teh manehna ngaran teh nebeng injem. Nah Imas sambung nya kitu mah da si Popon teh ya. Teu balik bayar apaan? Nah, apa gara-gara eta kitu nya? Bener teh sih gara-gara eta? Tah Imas bisa jadi we eta teh gara-gara eta. Oh, gitu marahnya eta teh. Karena kabur Imas kabur. Hah? Ieu mah hot news aja Mama Neng. Mama Neng. Aya ieu di dapur. Mama Neng, karon ieu? Keur masak buah Mama Neng teh. Apa rekian ieu? Mango sticky rice. Alah meniga ya Mama Neng. Boga buah di mana ieu? Pamere ti mah uju peuting mere sakilo. Kan beuna ieu Mama Neng teh nanya. Nanya naon ieu teh Mama Neng? Ari ieu makan sekolah gratis teh aya keneh atawa eueuh? Soalnya si Neng tadi mau bekal indit sekolah. Oh heueuh eta teh diberhentikeun sementara. Soalnya ieu cenah Mama Neng, duit teh aya nu mau kabur. Jadi diberhentikeun sementara. Oh gitu eta teh. Karunya we atunya eta budak teh teu kabagian dimakan gratis atau ari kitu cara namanya? Nya eta Mama Neng. Oh iya asin teh. Bener cuma di dieu nya ya. Aduh nuhun Bu Erna. Tapi rasa mah da eta reken-reken asin teh minggu kamari. Nah karek nepi ayeuna nya. Bu Erna teh kapohoan. Hampurannya Mama Neng. Tina naon atuh Bu Erna. Kan tumben ieu Bu Erna teu ngajar ka sekolah. Libur. Oh cuti Bu Erna teh. Apaan ieu? Dek menjemput suami tercinta si Usep. Pirage ngajemput ke stasiun meni kudu cuti Bu Erna. Cek saha ieu ngajemput ke stasiun? Lain. Terus ngajemput ka mana atuh? Ka bandara?
Komo ke bandara Mama Neng meni sararian teh katabrak pesawat, barang mereka jemput ka ditu langsung ke Cirebon. Teu salah ya teteh Bu Erna. Henteu Mama Neng apanya? Bu Erna tadi kesakalan touring ieu jeung ibu-ibu istri PNS, grup sosialita. Aduh nih aya wae nya eta istri PNS, tapi kumaha eta itu Bu Erna? Di bawah teh? Nyanta atuh Mama Neng meni di bawah mah nya kadon ngariweukeun kata di jalan teh, mending antepkeun di imah corangan. Padahal mah bawa Bu Erna eta mitoh teh bete ngarusuh di dieu. Wah, Mama Neng, Mama Neng, apal tuh? Apal naon ieu teh? Si Rata mah tunggal pisan dia ngadu domba cepopon yang si Imas. Kalau diontrok ya mah. Enak banget ini es krimnya. Aduh, abang, aduh, abang, aduh, abang. Rata, keluar mana Rata? Hei, maksudnya apa ini teh? Kok teriak-teriak gini sih di depan rumah Ratna apa? Demo? Nah, mana maksudnya teteh ngadu domba cepopon yang si Imas? Aduh, domba apa sih? Mana tak pura-pura mana Ratna? Mana naon eta maksudnya ngomong kasih Imas? Cepopon ngagoreng usaha si Imas naon maksudnya eta? Wah, kan Cepopon yang ngejelekinnya juga. Ratna Maya cuman menyampaikan apa yang Cepopon omongkan hari itu. Segitu doang, gak ditambah-tambahin, gak dikurang-kurangin. Alah, Cepopon tak percaya. Pasti mana honya dilebih-lebihkeun atau ngomongna kasih Imas? Sok yang jujur. Enggak ya, Ratna mah ngomong apa adanya. Lagian Cepopon apa sih ngejelekin usaha orang? Gak ada kegiatan banget gitu yang bermanfaat. Sabar aja Rata ngagoreng usaha batur. Cepopon udah ngomong gitu ya tante. Beta yang mana Rata? Terus kemarin bilang laundryan si Imas mah ngebersih si Imas budug. Kalau nggak ngejelekin orang itu teh apa namanya Cepopon? Please tell Ratna. Cepopon mah nya ieu ku ngabejaan hungkul ka maneh. Oh, ada one eta goreng. Naon maksudna maneh kitu ka si Imas ngomong gitu? Halah, emang Cepopon ngomong kayak gitu? Pernah gitu nge-laundry sama si Imas? Pernah nggak itu? Nanti sih. Tuh kan, komo kawas gitu. Cepopon mah gede bacot doang. Rata, naon itu maksudna? Kan dia keluar maneh. Nah, itu juga suara si orangnya. Rata, keluar maneh. Urusan orang jeung maneh can keluar. Buru. Sia sion. Orang dong mana kan ini? Kini kan itu mana? Tahu nih joginya? Indit mana teran? Weh, juga film iyo. Awas siapa pun muka dede, kuwi mas beton tak untuk orang mana? Belum. Coba. Biar, apa emang kan Mia ngobrol jeung si aku sih, hai jeung si aku. Eta teh dokter naon semua kisah kitu teh ngaranna mah maneh. Cepetan. Gelap nggak? Biar aja nggak jemput ke stasiun, kuat kan pikan tuh Citi. Wah, itu anu siur padona teh. Jadi lagi? Apa? Neng, aku pesen cireng ya 5.000. Oh. Agak jauh aja deh. Ya, meni. Wah, kemana? Jadi lagi? Biar aja nggak jemput tah. Alah, geus bere deh. Udah. Usahanya Imas. Jadi ya Imas mah, Imas. Goreng usaha mana teh saha? Cepetan. 1, 2, 3. Oh iya, bayarnya masih ada laundry. Bang ke Imas apa yang apa? Biar aja nggak jemput ke stasiun yang ngejelekin usahanya Imas terus Popon mah. Oh, toh. Oh, hungkul. Itu Imas lagi. Kan Popon yang goreng-gorengin ini, Lah, kok jadi Lah, kok jadi Ratna sih? Kan Popon yang ngejelekinnya juga. Ratna mah, enggak ya? Apa?